Putrika gelis anaking hidup teh pupunden ati bebelahan nyawa anu dipika cinta dipika dedeh dipika asih ku ibu ramah hidup. Ibu hidup ngakandung hidup 8 bulan lilakna dina kaayaan ripuh leles lungse roba anu karasa tapi estu ning dengar rasula anjana estu bagja rek gaduh jimat nyaeta hidup pisan anaking dugi ka hidup gubrak medal ka alam dunia anu gelis dirawu dipangku dipika dedeh dipika asih dipikanya lirna geus nog beberau ayana hidup muntang karamah hidup anjeunna imam di kulawarga anu kedah dihormat di dama-dama ku hidup ramah hidup nyanak palita ieu oge hiji siloka salawasna anu jadi kolot mere pituduh jalan kahadean keur hidup ngadeg tiluan di panitia. Bapa dina dinten Ahad putri kakasih Bapa anu sakitu dinangna nengnekna ku Bapa bade dilepaskeun bade ditikahkeun ka hiji jajaka pilihan hatena.